teh ke mumpung keur menang rezeki we keur boga duit. Da urang tadi geus nganter ieu ini. Betul. Geus nganter ala urang ieu ngajemput di sakolana. Ieu urang boga duit mana can udud dit. Oh, yang dulu itu. Can udud. Karek udud. Tapi paling acarnya Ayo. soalnya motor urang dipake ku bapak urang pake ngurak euy. Ayo tuh naik motor itu. Pakai motor mana wae? Yuk. Ada tuh sebenarnya. Ayo. Ayolah ieu nama jam lirak wae mah. Ayo. Oh iya. Ayo, berangkat. Naik kan? Naik. Gas. 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 Ya. A few moments later. Dah, nuhun geus beli rokok modal balik langsung. Baik. Kudu bae si kieu teh kudu dibari udud geus aya imah geus ari boga udud mah balik. Oh, baik. Ieu we jang ieu. Ih, ulah. Eta jang bisa ngopi. Ulah. Ih, ieu ih. Mau. Asa panela urang. Mau. Baik. Mau. Dah, Mau. dah. Iya dah jang beli kopi dah. Udah bae ulah. Hampura kudu bisa beli kopi. Asli urang ulah. Ih, siapa dah ih. Ulah. Jang ulah bae ulah. Masuk alera. Ulah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, punten ngaganggunya. Ulah. Ulah. Abi masuk ada risin. Ulah kan masih udang ya. Ulah. Sok ada risin tuh. Ulah. Iya. Kan masih udang raya. Ulah. Ya kieu. Ulah. Ieu mah kanggo ieu we atuh kanggo ieu. Ulah. Ayo mana ya buahna euy? Dang, Astagfirullahaladzim. iya punten nih. Ulah. Kanggo ngarokok atuh. Tuh kan dia terus bareng ngala buah. Terus ngala buah teh ngopi udah. Anjing gue masih rokok. Anjing menikir nasib jadi galatok anjing dengan toko lapar anjing sadahar anjing Sarua dang ge candahar anjing. Kan mah pengangguran. Kalau harapan toko anjing ieu mah geus cocok we, ieu mah we pengangguran ge. modal tapi Mau kebarangan? anjing Orang dari candahar sarua. oh itu sekali-kali main teh deket imah ieu Atuh mana mah teu kudu dar mana mah kieu dar di imah teh bejang urang dari si odang we atuh can dalahar mana mah dar di imah we atuh. Nah, atuh kitu mah. Ramola tuh. Oh sih, ibu Ayeuna heuh. so, sing lo bapi semua bakal di dengan nu alus ya. So, Yo atuh urang mau dahareun. tah gitu atuh kalau Urang mah kurang kumaha sababaturan megaheun keur hujan-hujan kieu teh. Buat kalian semua teman-teman geundangan. asik gimana ieu mah Atuh kali bungkus kaget Tupperware di mahal. Mas curiga makan enak kita hari ini dah. Sambil mah boga mah kumaha we. Teh Nuhun kana euy. nuhun pisan pinya, nuhun pisan. Urang pot sama China euy. China mah. Misalkan sekalian di China tuh bisa sama Orson, jeung Orson segera tuh. Heeh lah. cium Oh cieu eta nu didahar. Tah, eta nu amisna. Tah teu dagon ya mah China. Sok. Kadang aing nu penasaran anjing kita mah curiga ieu anjing ngaracun anjing aing teh asa teh ieu teh yakin euy. ya aku anjing baturan terlapar Wong baru, wah juga Ngaracun anjing. wah ini juga merek Kelak. merek para juri gimana? Manya aing diberi dahar keusik, buang bereng, buang bodas, lilin anjing. Potek kumaha dahar tuh ka ieu lilin kudu kenal lah. Kalau bang pisan anjing beri dahar teh. Ieu pe. Ah, geus we. Kecil Mas. Anjing tuh, menang deui aing tuh, anjing tuh. MVP. Anjing tuh.
Anjing. Aduh, anjing. Bah anjir cek rusak kieu na. Oh, mamawa urang Parasio dengan apa pi? Lapet. Yang main ngabalan ngabahekeun ini urang mau lap ya. Oh no! Tuh, dah. Aing teh pada riung anjing. Aing geus teu bisa ieu dahar anu teas-teas anjing. Kunaon lagi dah? Tah ieu teh gagonokeun anjing jadi basa penting ge bapak urang. Mere ieu gina tuh teu pira di merena tuh pais batu. Teu di dahar kurang ada anjing. Teu bisa kuat dahar teas cenah mah gagonokeun tuh. Powernya ki semua rela deui anjing. Tah ieu melenung ka di dieu kita nya ketika teh tah. Heuh anjing tah. Apa teh mana ubarna kunaon euy? Ubarna teh cekot baheula mah. Biasa nama ieu. Biasa mah ku bulau cenah. Oh bulan nu parantinya setelin. Hah, digesengkeun. Oh, balik mun kitu aing rek meuli anu maksakeun. Cageun da sok. Asli. Heeh. Cek pangabalurkeun heuh. Heeh. Heuh atuh urang gedengnya meuli lah. Heeh. Ya yang sekuat teh geus bisa nyampe. Heeh jeung. Aya wae. Mana yang cageun cenah ini? Gila dang. Anjing. Balik lain dibuan kitu. Kasep eta mah siga avatar atau kos kitu mah. Kacek mana di Bulauan cenah minta cager. Heuh di bulan teh kanu nyerina hungkul anjing gitu mah siga si Krisna istri gitu. Oh, di dina hungkul, di dina hungkul. Lain sabeget Oh, si Wata jeung beungeut banget. Nah, ini bisi efekna kana beungeut kana sagalana kitu. anjing aing boga banget ya umur balik. Geus satu balik ka atuh aing teh masalah lah. Tapi enggak sausan gantengan kayak gitu. Boots dan aku sedang berada di peternakan. Kami datang mengunjungi 3 ekor babi kecil. Di mana babi itu? Di mana babi? Tanah kandang, Aku tidak tahu, Boots. Apa kau melihat babi? Tuh, Di mana? eta belum. Ya, itu di sana. Tah, eta. Aku akan memberi makan babi itu. Boots, pastikan kau dekat dengan di pintu supaya babi itu tidak keluar. Buat bola Aku hodega. butuh bantuanmu untuk mengingatkan Boots agar dekat ke pintu. Ngetan paling. Apa Boots lupa agar mendekat ke pintu? Bus tutupan Kau panto. harus berteriak gerbang. Tutupan panto. Apa? Eta tutupan panto. Gerbang? Apa aku tinggalkan gerbang dalam keadaan terbuka? Anjing enakan wae. Tutupan panto belum. Terima kasih. Tah, gitu tutupan. Eta buka deui. Apa? Eta buka deui. Aku harus mendekat ke gerbang. Eta buka deui budeg. Aku berhasil. Tah, itu bantuan siapa? Aiki. Kami membawa hadiah untuk babi-babi kecil. Dah, dah. Hai. Anjing. Deodora, ya awak ditato anjing deodora Mah ya, atuan ini udah manusiawi gitu. anjing dalam minimal kalau shit atau Upin Ipin goblok Minimal langsung Doraemon. Resepnya, resepnya. anjing gimana sih anjing awak ditato deodora kita patut Dalam ransel, Bayar. aku butuh bantuanmu. Maukah kau buka ranselmu? Mau. Dan bisa dibuat babi-babi kecil itu. Kau harus katakan ransel. Ransel. Kantong. Katakan ransel. Ransel, goblok. Kantong. anjing Katakan lebih keras. Ransel.